nuna beuhan di tukang. Beraku ekrak-ekrakan kata beuhan. Darah rasaan mah sepi. Halo, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Mengesa di dalam pengna bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Alaka di Kopiah we Islam lain Hindun. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinek nama ulah wa kamaranaho sehingga sanaya dina jalur keislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak budak teman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Sia nu budeg. Bolot. Bolot. Hisna imane. Komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah sia teh aduh anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu maneh? Nyaho tatakun. Lain tak apa saja. Lain tatakolan. Diuk sia diukkeun si dia ngobrol jeung aing. Diuk. Maneh diuk di dieu entong loba omong. Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati
Aduh susah ngomong jeung nu budak mah udah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber tapi bener leuwih sia bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jeung apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol lah aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge dari mana kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling kawas nu sarap eueuh nu ngenang eueuh nu naon bajarkeun teh eueuh nu ngenang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo kenang genah aya nu nabeuhan kenang aya nu nabeuhan ti tukang biraku eklak-eklakan eueuh katabeuhan rasaan mah sepi halo do dah hujan sote tadi si bolot si budak kabina-bina teuing sia teh bolot sia bolot budak ai cenah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV atuh cenah mah bakal diayakeun festival padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta BRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain jawab Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut ai mah sana nyebut burut goblok Jawa Barat lain jawab mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat derajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana sa Jawa Barat nyaho aing oge para dalang cing inget tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen nyaho aing ge kontingen nah maneh mawawakana kondom goblok ada cerita gitu atuh kontingen lain kondom lain kontingen mun ceuk basa nama pa Sunda nama pamilon nyaho goblok pamilon nah Pak Udin di mana